Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah urang dek berlindung ka mana coba ayeuna mah dek berlindung ka mana boro-boro masalah nu gede masalah nu leutik geus eueuh tempat perlindungan ku ari mah ja politik teh kapan geus didominasi ku Amerika, terutama perekonomian geus didominasi ku Amerika. Nu berjalan di dunia khususnya di Indonesia ieu adalah perekonomian Amerika. Urang meuli naon bae geus persentasena untuk kelangsungan Yahudi, kelangsungan Nasrani. Urang meuli naon bae di dinya teh aya sekian persen untuk gereja. Lha kumaha atuh? Berarti satu sisi orang benci terhadap Kristen, di sisi lain lantaran nyana nu ngadominasi tentang politik jeung perekonomian urang nyumbang ka nyana. Sadar atau tidak sadar seperti eta lah. Dikondisikan seperti eta. Kubodona urang sebagai bangsa Indonesia anu tetap bertekuk lutut di Amerika. Urang tinggal nyalahkeun penggede urang bae kokos kitu atuh. Hese kembali deui urang ka urang. Kunaon atuh ketika urang dek milih teh pan kiai geus ceramah bae sing hade. Nu tadina mah sarua bae kiai itu ge sing hade. Mulai barang dibere saeutik sing hadena rada detik sing hade. Barang dibere rada gede. Nek. Barang dibere deui cicing mah tam. Iya. Dek kumaha? Jadi kembali nama ka urang-urang kene. Ketika baheula teh urang embung boga pamimpin di gubernur teh awewe. Lantaran urang nyaho dek bener dek salah tetep urang mah ulah waka milih awewe bae lantaran tamah awewe mah haram. Dudu lalaki bae heulanan. Kiai sepakat Banten, Serang, Tangerang kabeh ulah milih awewe. Malah kiai aya anu nyieun kitu pernyataan tanda tangan dilarang memilih wanita timbul di Kabupaten Serang jeung Pandeglang datang ka kaula pan ka dieu gua ditibet tanda tangan teu kudu tanda tangan aing mah geus ngomong bae haram ti baheula ge ulah milih awewe geus teu kudu tanda tangan eta bae nu tanda tangan jadi nyata pertanggungjawabkeun tanu tanda tangan bener apa henteu aing mah geus make Al-Qur'anul Karim ayo bari tuh nya kiai kumaha eta tungtung nama horenganan eta teh nya nama deuk dijadikeun proyek. Ya aing mah nyaho jasa ka kiaina. Ja datang ka imah man minta tanda tangan. Wariga deuleu bae kumisna. Je. Minta tanda tangan kula teu kudu tanda tangan, tanyakeun ka jamaah. Aing mah geus ngaharamkeun milih awewe. Geus teu kudu eta bae teu pertanggungjawabkeun. Ha geus. Oh kumaon ka belah dieuna. Dibere mulai eueuh sorang diumrohkeun jeung Ki Budoli pan ka ditu. Henteu Ki Budoli mah bareng doang. Atuh ku baru untuk apa? Di Pandeglang kiai kudaon milih awewe, di Serang milih awewe, ketika kurang disindiran. Weh kunaon milih awewe? Ieu mah lain salat, cek cenah pemimpin negara. Haram soteh mun jadi imam salat. Oh, kitu kakak. Oh, atuh kumaha kakak bae tugas itu. Geus atuh kumaha kakak bae urusan ku kakak. Tuh pan eta geus kumaha tuh kiai teh kos kararitu, masyaallah. Tak jadilah hasil pemilihan. Nyana nu menang. Lantaran kiaina diumrohkeun, kiaina dibere motor beat. Dibere poswan, dibere motor naon kana deui jadi teh. Naon teh? Tuh, emang siapa kabere nyaho bae. Sekupi segala mio, ambalayah ka dituna. Menang, terjadilah setelah kemenangan. Alhamdulillah, wali gubernur urang masantren. Itu kapan? Hese di urang teh boro-boro endek. Menyatukan suara visi dan misi eta bae heulana ta ieu ta gagah jasa selama perjuangan daek dibere nu kieu moal anggeus kajen kumaha. Selama urang berjuang naon bae butuh nu kieu moal anggeus. Cek nu ditampal lampun naon teh nu kieu nah sia mah nya pokona kieu bae lah pokona mah. Naon eta kieu bae pokona mah. Moal beres.
Jaya nu mantak raruntuh ge pondok pasantren teh eueuh santrian ku gara-garanya ngabutuhkeun ieu Golkar nyerang. Kata dina maya santrian alhamdulillah 200 mah aya mingguanana aya 500 mah aju kiaina dimunggah hajikeun ku Golkar. Asa hebat bae tas kapanggih jeung Baitullahnya na teh toab dan lain sebagainya padahal lamun ditilik secara batin mah toabnya na teh wallahu alam lantaran ulang mun ningali dina persyaratan munggah haji teh pandi sing hade yang munggah haji maka de biayana kade di kitu-kitu kapan unggal kitab sing hade hari ieu mah kiaina nyolonong ka ditu. Asa hebat bae balik ti ditu santrina mulai resah teu betaheun di pondokna wallahu alam. Padahal pondokna eta kena sakitu gedong caina bagus listrikna bagus tapi dibere teu betah ku Gusti Allah balik hiji nyesa kuari tinggal tilu ge teu normal nu hiji lehoan bae nu hiji atel bae nu hiji hitut bae dek ngariung bingung diajakna nu mana eta kan bingung eta diajak nu gagaro bae ngisinkeun diajak nu lehoan bae komo atuh nu diajak nu hitut bae hitut itu elo itu can datang ke tempat ngariungnya na geus bebeja kiai hayang hitut betekeun atuh hitut bae kudu bebeja dan geus tadi betekeun kunyana didadatkeun keluar bukur kepret geula tuh itu bebeja sia begitu dikepretkeun kena bibir kiai tegal kiai bae balik cek jalan nyunyut balik ngetrok lawang nyunyut cek pemajikan abah sia mau berkat lauk cucut tah barang dibuka cucut nyunyut tah eta gara-gara kiai asup Golkar kos kitu eta teu sadar tah kiai sing sadar geura-geura ulama ieu mah lantaran hayu urang babarengan deudeuh jeung nyaah ieu ka kiai ulah kabita ku dunya lain Golkar bae naon bae pan geus jauh dina kitab ulah sok kabita hubud dunya cilaka kajen buku mah ge cilaka masyaallah lamun dihitungan ku ari mimiti Ciamis Tasikmalaya Bandung Garut ulah mah nyaho terus kabelah dieuna Cianjur Sukabumi Bogor Tangerang Makomo lahir di Tangerang nyaho jasa nu hirup jeung nu paeh araraya keneh nu aya nyaho jasa kiaina terus ka Serang terus ka Pandeglang santrina arareueuh kabeh titah kusaha gerak Allah mingguan nu tata dina geus aya 400-an terus 300 terus 200 terus 100 kuari mah tinggal cak-cak buricak tinggal suuzon bae nu tinggi gara-gara kiai eta sih kunaon juga ngagara-garakeun ka kiai eta introspeksi di jero hate sia aya panyakitan bego hubud dunya tah ulah sok kabatur hubud dunya dirina jadi kiai eta mah hubud dunya pakaian ge bagus mobil ge bagus je disesuaikan hulu sia ku aing sia eta teh urusan pakaian urusan kendaraan pamere ti Allah resep jeung henteu mah rahasia diri jeung Allah sia nu dipikiran ulah sok mikiran kiai batur kuno naik ka kiai anu kiai anu sia pikiran goblok kudu mikiran kiai batur mah geus kawang-awang geus ka mana ibadahna nyana mikiran kunaon si eta sia saya Golkar teh kos kitu jahat jasa penjahat kelas kakap Golkar mah asal ieu kula nu mantap ngomong kitu kunaon eueuh batur ieu jangan luhurkeun agama kabeh parareum ji asal geus ka Golkar bae pelepes ai kitu mah ulah ka Golkar ulah kiai nu sajen bae ka Golkar mah aing mah kiai mah ulah bae ho ka amilna ho ka jurumiana ku ari ngararoko bae kiai kunaon ge nu deuk di pagahanana emang santri ajur kabeh ku beringin ku ari ngaroko na gelisong ku ari mah heran teh kiai teh daek nemah majelis geus kosong ya teh macan geus aya ti kudrat irodatna bae ai sia inget maka di nyelo satu nasibna bae ti ditu ayo tauhidna petakeun ku sia tuh ayo tauhidna petakeun ku sia tuh jas sia aya heuh nya kiainya tuh ujung-ujungna mah cari leutik cenah ge nah ieu tah teu karasa tuh cenah di dunya teh kos karari acur lain hiji lain dua masyaallah mantap kayak kiai nu api ketika anak kiai nu ieu asup ka Golkar kiai nu ieu nganasehatan embung
ribut gede ulah tetep nyana kekeh lantaran pahar moko datang. Oh nu iya si mamang nambung aing mah Golkar mah lantaran duniana terlalu jahat misa tak di dieu mah dibangun gede kekuatanna hanya cuma 2 tahun rengsek kabeh santrian hiji-hiji aja itu mau pasti kene ku di eksis kene bae masyaallah aya naon buah eta Golkar sebab tata dina teh cak Gus Dur adil apa kejam saya eta tah di mimitian tidinya tah hore kalau saya adil akan saya bunuh dengan cara yang adil kalau saya kejam akan saya bunuh dengan cara yang kejam tah kiai mah dibunuh dengan cara yang adil dibunuh karakterna dibunuh harismana dibunuh kabarokahanana dibunuh ilmuna ngan anehna ieu anehna kiai nu asup ka Golkar teh teu daekeun tobat heran aing mah heran heuh sakali deui enahan ngomongkeun ge kaayang aing mah tobat ka kiai teh ja ilmuna ayakeun keneh insyaallah lamun tobat mah kula nanya ka Abah bah eta si kiai lamun asup ka Golkar heuh cekeun Allah terido eta lamun hayang bagus teh tobat cara tobat tong beulem pondokna eta kolot teu kira-kira ngomong lain pondok teh mah itu mah beulem pondokna cekeun teh lamun can dibeulem can jadi teh mah tobatna tuh eta mah meureunnan nyingsieunan we teh mah ka kula supaya kula ulah meureun aja kula ya ai duitna terus bae ku ari ge ya alhamdulillah kula lamun kadatangan tak kamari kan kula ajak keur poe Kemis datang bupati datang gubernur kula ngadoa mudah-mudahan ulah mere ka aing salamet aing lamun teu mere bener sasalaman teu mere naon dijabah berarti doa aing kajen yang teu kabayar ge daripada make duit sia mah gubernur teu mere berarti pelit kan kitu mere pelit kan berarti ngan emang teu hayang teu jadi lamun kadenge gubernur datang bupati datang lillahi ta'ala teu mere naon eta datang bungah bae secara kemanusiaan nya manusia kula manusia satu sisi suruh siling menasehati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr cek Golkar bohong ki uci mah soekeun ku aing sungut sia ih silih nasehatan kula mah tetep bae ka bupati kula nganasehatan bupati urang ka gubernur nganasehatan ka wali kota nganasehatan teu reuneun kula mah nganasehatan cara kula nganasehatan ke lalagaan ke nasehat ke lalagaan kana jangan ge sarua yang salamet di akhirat tembung ka neraka ji atuh sarua ku cara kula ke nganasehatan geutuan ieun mere sebab nyana ge meureun dibisiki hati jangan suka ngasih sama ke uci emang kenapa kalau sedikit engke bahaya kalau gede boleh ulah dibejakeun teu mere tak kudu kuat kos kitu babaturan teh jadi urang eueuh nanaon jeung bupati tetep akrab tetep ngadoakeun atuh asa kebutuhan di negara engkena urang babari jeung gubernur akrab eueuh nanaon ulah sok hayang dibere tah lamun geus hayang dibere eta nu cilakana sing kuat seperti kitu jadi kaduluna akrab bae geus kura sakirang lalagaan ku kumaha ge mun teh hayang dibere jieunan geus bae juga beneran teu mere atuh geus pas ngaranna beres geus nah eta bersihkeun ulah aya naon-naon salamet urang nganasehatan kanyana hati-hati titip bangsa titip umat sampai keur blohon pan ieu kumaha tuh ieu tah ieu engke bakalna ieu tah di neraka bakalna pengikut nyarekanan ka pemimpin-pemimpin riweuh rame nu jejeritan bae aya nu ceurik bae aya anu nyarekanan bae aya nu gelut bae aya nu silih peupuh bae aya rame ngaranna ge siksa kumaha cek Gusti Allah fadzuqul azaba bima kuntum taksibun kuali mages ulah jejeritan ulah ceurik ulah ribut ulah silih tinju eueuh paedahan lantaran kabeh disiksa ku ari rasakeun bae ku maneh al azab siksa
bima kuntum taksibun ku sebab kakupuran kamusyrikan anu kumaneh diusaha urang mah alhamdulillahirabbil alamin jauh jarakna urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi seakan Kangjeng Nabi hadir komo urang keur muludan assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum asa aya Kangjeng Nabi na Masya Allah ketika neuleuh nu ngabangun masjid eta tapan parentah Kangjeng Nabi ternyata asa aya Kangjeng Nabi na ketika urang ningali nu ngabangun majelis eta teh akan parentah Kangjeng Nabi asa aya Kangjeng Nabi na ketika ngabangun musola asa aya Kangjeng Nabi na aya jelema keur ngararaji model kieu teh teh kan parentah Kangjeng Nabi asa aya Kangjeng Nabi na urang teh didelekeun ku Kangjeng luhur teuing urang mun nyarita didelekeun ku Gusti Allah mah heulanan Kangjeng Nabi teh hiberan ku hari neuleuh oh itu Haji Pendi nundutan kadelekan ku Kangjeng Nabi sial ta budak aduh nya bisa ngagerokeun Sina Umar jawara Umar seret Haji Pendi waduh cek Sina Umar moal Gusti asal dikitukeun bae ngarenjagnya na Masya Allah urang teh kudu deket orang malah lamun orang maca sholawat timbul sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali geus saya 11 kalina perasaan seakan didelekeun ku Kangjeng Nabi heula Kangjeng Nabi baheula Masya Allah ulah waka ka Madinah di raudhah urang di dieu bae urang teh emang Kangjeng Nabi maot jante emang Kangjeng Nabi teu ngadenge ketika orang maca sholawat ngadenge emang Kangjeng Nabi henteu langsung ngahadiran ketika orang maca sholawat hadir Masya Allah lain saeutik para aulia Allah keur muludan ningali sosok-sosok anu hese dicaritakeun lain saeutik ulama-ulama nu keur ngaji ikhlas ningali pemandangan-pemandangan anu aneh ulama inget ka Abah bae almarhum geus eueuh ieu dicaritakeun ge bada isya ngaji ihya sabada ngaji ihya keur ngaji langsung neuleuh kieu ketungkul deui neuleuh deui ketungkul deui 3 kali beres geus langsung cepet ngajina langsung sholat naon istirahat tas isya bada isya naon ka imah ulah ngobrol isuk-isukna maksudna kejadian kos kitu aya naon oh ngaji bada magrib lain bada isya ngaji bada magrib minhajul abidin ngaji badal magrib minhajul abidin seperti eta tah kejadianana terus sholat isya bada ngaji ka imah isukna kukulah ditanya kok ngaji rada lain deui aya naon tadina teu daek carita kabladina carita jadi neuleuh jelema nu make jubah ti dieu ti kaler aya tembok di dinya pan di kaler tadiuk katingali terus kene ngaji terus ka hareup pan majelis sakeureut tembok di hareup da lain kieu diuk geus bae di dinya diuk dideuleuh deui keleumpang deui ka dieu terus bae ngaji keleumpang deui dalam hati nanya eta sejin apa manusia di hati Abah kunaon tuh aya nu ngaharewos Imam Ghazali keur hadir nu mantak teu kuat Abah langsung we ditutup Allahu a'lam bishawab geus tah eta keur ngaji Minhajul Abidin Imam Ghazali na hadir Masya Allah deuk kumaha coba eta coba urang keur maca sholawat atuh Kangjeng cacak Imam Ghazali bae bisa hadir Imam Ghazali atuh komo Kangjeng Nabi bow mantap sing hade urang ku ari keur dihadiran ku Kangjeng Nabi waduh cak Kangjeng Nabi enak aja lu ngerokok aduh asana di pareuman ku ari kene sial cek geuleuh teh ai ku ki oci olam aing teh sieun tapi Kangjeng Nabi kan ki uci na maca dacakna di jero teu neuleueun ka aing tapi pan Kangjeng Nabi waduh kopinya udah habis 2 gelas lagi waduh eta pan urang lamun inget gadinya emang kumaha gitu boh komo lamun pengajian-pengajian para aulia Allah lain lalagaan urang lamun nyaritakeun ki arwani kudus urang murikak bulu keur muludan Pak keur muludan assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum atqalat biasa udah datang suk bae asup ka jero kamar terus bae ngedeng terus
teka luar deui saat eta terus Masya Allah teka luar setelah seminggu ditanya kumaha kejadian naon mimiti cek ngana begitu hadiah puji sengit anu hese nyaritakeunana sabada sengit langsung narantung assalamualaikum zainal anbiya eta mah dedeleuan kula cek ngana datang diiring kos gitulah caritana terus jangan lagi nyaritakeun hadir mentak sing hade mentak terus baik ahli sunnah wal jamaah mah terus nitahan maulidan nitahan rajaban abeh naon masyarakat anu tatadina kurang pati ibadah kan kumpul kan kadale ku Kangjeng Nabi engke kan di akhiratna wah ini pernah kelihatan sama saya cek Kangjeng Nabi bahasa Melayu Kangjeng Nabi nang gede gitu cak masyarakat je eta mah jawara ge tapi pernah muludan kadel aing keur kadinya cek Kanjeng Nabi nyana aya di dinya emang nyana nyumbang aku sadus doang tapi aing pokona hadir kadinya nyana keur aya da kumaha deui coba ayo jis anu nyaho urang menengan kauntungan di mana bae kajen teuing teu salat ge asal muduleun hadir belah abeh Kanjeng Nabi kadinya leuleuk kitu bae geus urang mah mantak geus muludan hadir bae geus pokona asakadeuleu ku Kanjeng Nabi na di dinya waduh kan urang di akhiratna ngeunaheun ya kadeuleu kajeun cek masyarakat tah mah caran salat sama seringna ngadu kotok nu penting aing teu pernah neuleuh ngadu kotok ngeuleuhna keur muludan cenah kan gitu wah cek jawara mantep ya mokos ge mantap geus mantap jawara mah geus teu kudu hese-hese muludan nyumbang aqua sadus cak gitu aju geus teu kudu dibuka bawa deui ka imah jangan anak incu jawara pelit tongkos gitu cak Kangjeng Nabi deuk di ka surga keuna teh jadi lah iya ya jadi di neraka teh lain lalagaan tekna nasna jelas mimiti sakarat diome ku malakal maut sehingga sakarat engke pae di jero alam barzah na geus pohara jasa siksaanana engke di akhirat seperti tadi sing gejebur ka neraka ribut di neraka antara pengikut dan jeung nu diikutina antara itu pamimpin jeung nu dipimpinna silih salahkeun silih dakwah terakhir nama tetap ku Gusti Allah olah ribut maneh rasakeun bae siksa kulantaran maneh kufur musyrik waktu di alam dunia geus rasakeun abadal abidina wa amadal amidin wates wangena terus bae disiksa di akhirat na'udzubillah min tinggal dilanjutkan ku jelema anu ngabohongkeun kana ayat ka innal ladzina kazzabu wallahu a'lam nuluikeun lalakon tentang dakwah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap ahli Mekah kafirin ahli Mekah khususna dongeng teh khitab ka Kangjeng keur ahli Mekah umumna keur urang sadayana Kangjeng Nabi teh terus we teu eureun dakwah teh lamun Allah teu kareunyaeun ka umat lamun Allah teu nyaaheun ka manusia lamun Allah teu ngarahmatan ka manusia acak-acakan manusia tetap Allah moal ngutus rasul tertanda Allah nyaaheun ka manusia Allah ngutus rasul supaya manusia ulah terlena dina permaksiatan ulah terlena dina kakafiran dina kamusyrikan Allah ngutus rasul saat manusia mangerankeun ka batu ka patung saat manusia teu puguh tatananana mulai perpolitikan jeung perekonomianana perbudayaan geus acak-acakan amburadul anu merajalela mabok zina jeung judi gelut eureun-eureun unggal poe mana nu gagah mana nu kuat mana anu beruang eta nu menang kitulah di zaman jahiliyah mun Allah teu nyaaheun ka umat Allah moal ngutus rasul di antara nu diutus ialah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allah nyahin da teh geus kitu teh. Moal ngantep Allah teh moal ngantep. Kanjeng Rasul geus teu aya. Ambalayah permungkaratan dilanjutkeun ku para sahabat. Para sahabat geus seep. Ambalayah deui bae masalah munkarat jeung permaksiatan teh dilanjutkeun ku para tabiin, dilanjutkeun ku para atba tabiin, dilanjutkeun ku atba datanglah ku ari ka tahun 2012. Tahun 2012 orang memandang pemerintah di layar televisi, di media cetak, omongan-omongan para tokoh, bok-bok pemerintahan Indonesia penuh korupsi. Cak batur urang mangan ngadenge doa. Milu henteu naon henteu urang mah. Urang epagon meureun mun milu mah moal pati loba omong. Teu milu. Masyarakat geus ambalaya ku ari. Urang mun ngadenge di Citra, masyaallah kondom ambalaya. Terserah tamah urang Citra sabodo. Di kawasan Pasar Kemis, masya Allah, lain kondom deui jeung spermana ambalaya. Ya Allah ya Rabbi Gusti, alhamdulillah di Puri mah teu beda. Oh sekarang itu, lamun eta kakarak di sisi-sisi kota, lamun di kota nama, nu aya di kota Sumarekon teh, nu aya di perumahan kitu. Tuh, pan sia nu ngaromong. Sia berarti nu nyaho jasa. Meureun di antara pelakuna aya di dieu. Geus di BSD, di Salam Sutra, Sumarekon dan lain sebagainya. Itu mah jantung kota. Iya sisina bae kos kitu, sisina atuh komo ka kota. Masya Allah. Eta kakarak di Tangerang. Oh, coba ke Jakarta, coba ke Bandung. Anu leuwih awalnya nama setar munkaratna dibandingkeun jeung di urang. Ta eta teh moal ngantep Allah teh. Hei, cak Allah, aing teh nyieun surga, aing teh nyieun neraka. Lamun diantep ku aing surga kosong. Lamun kuabe ibadah neraka kosong. Lu tak bal eren-eren ieu mah terus bae ngan tanda deudeuh jeung nyaahna Allah ka manusia. Setelah teu aya kangjeng, setelah teu aya para sahabat, setelah teu aya para tabiin jeung atba tabiin, kuat di tahun 2012 aya Ki Fudoli. Atuh Ki Soleh. Sanajan bari di jerona rada remeng-remeng. Oh masalah geus remeng-remeng saeutik mah geus lah. Asana kabawa ka jahanam sarua ieu mah. Marah runcul kiai eta teh ngajakan ka sorga nyaho geus nyaho encang nyana jalanna. Tah eta kunaon eta kudeudeuh Allah teh kudeudeuh ku nyaah. Lamun Allah teh deudeuh teh nyaah diantepkeun bae. Cara di Amerika antepkeun. Eueuh sugan abuya keluaran Amerika eueuh. Eueuh aya ge keluaran ti Amerika jil jaringan Islam liberal. Kos kari itu mah. Teu beres mah teu make Al-Qur'an teu make hadis. Dibejakan ka Gus Dur, Gus itu bagaimana itu ada aja, biarin aja. Kok bakal biarin itu kan bisa ngerusak, emang dari dulu juga mengacak-acakan ini. Hesek ya Gus Dur mah hesek. Hesek jasa, inul goyang diantep. Laporan KB ka Gus Dur, ini bagaimana ya biarin aja. Oma marah, ya Oma juga inul per laki-lakinya aja jangan teh. Geus beres dah KB. Oma langsung nyerita bahwa itu harus di stop, merusak citra, merusak bangsa, merusak tatanan agama. Kumacet Gus Dur, jangan ngomong dulu, dia juga kan sama-sama. Tuh ngomong deh Umar Irama, terus ngomong deh gitu kan Gus Dur, dia kan inul laki-lakinya. Atau nggak ngomong deh, cak Omah, oke aingnya. Udah coba-coba jeung Gus Dur, masya Allah, babari jasanya. Dan wayah ngomong kos gitulah cek Gus Dur. Nu kudu wayahna bae ngomongna saha. Masya Allah, nu ngomong korupsi disengseureikeun. Siapa yang ngomongnya? Si anu, biarin aja. Kenapa? Atuh samanya. Aduh, Gusti Allah, babari.
geus moal beres nu ngomong korupsi tukang korupsi moal beres ongkos kolot nyari kanana goblok sia kurang Mbak sia main cimplong bae sia main koprok bae bah pan ieu nya oge ti abang kalau ngomong sia tuh bisa deh kumaha le kumaha urang nyari kananan bapleh bae sia man bapleh bae pan abdi ieu bisana ge ti abah ieu balak genep pan ti abah ieu cak abah asta pan ti abah ieu kumaha sih geus atuh lalu ngomong geus Masya Allah kudedehna Gusti Allah kunyaana Gusti Allah teu ngantep ka manusia teu ngantepkeun jelema kena mabok teu ngantepkeun kena judi teu ngantepkeun kena zina teu diantep ku Allah aya nu ngomong sanggeusna diomong ku kiai teh teu teurak keneh bae aya bae tetep bae ja polisi ge henteu salah kabeh teu salah kabeh buser ge teu salah kabeh intel teu salah kabeh polisi teu salah kabeh aya bae nu lurus jeung nu jujurna tewak ku polisi jebruskeun eta salah satu dakwah henteu diantep ieu teh teu diantep kamari ieu mah terlena ngeunaheun jasa bupati wali kota dan lain sebagainya nu penting mah ieu adalah urang bersama bae teu kanyawan korupsi KPK turun nyaho bener nyaho henteu sabenerna mah KPK na ge nu jelas mah geus rada riweuheun bae mulai geus datang wartawan diladenan salah teu diladenan salah sogok udah jangan banyak ngomong nih balik nang 2 poe gantian wartawana datang deui sial sia ini saya akan menceritakan tak dibere deui datang tuh wartawan teh sebar media datang kabeh cocokan ban kabeh beres LMS dibalikeun geus pokona goreng LMS lah pokona mah LSM datang ingin berbincang-bincang menanyakan cocokan beres eta kabeh wartawan geus LSM geus beres kabeh kuari hakim datang jalan dapur cocokan deui salila hirup riweuh jeung pusing coba gitu nah ieu moal diantep tetep bae aya bae tah aya bae Allah mere kakuatan ka hiji jelema jang sakadar nyampekeun mah gitulah Gusti Allah moal ngantep kebrutalan jeung kemunkaratan sehingga di Amerika sorangan ge teu diantep ku Gusti Allah loba urang Amerika nu arasup Islam bahkan nyieun masjid nu mantak jana membuah bibuta ge ka dunia kuari ke berbagai negara di Amerika na loba jasa nu asup Islam bahkan dek nyieun masjid ge dipersulit ternyata horenganan dampak daripada peperangan jeung Irak horeng loba jasa nu asup Islam akibatna nyana gergeteun nyeulah gerakan-gerakan teroris moal nyana nyieun teroris lamun nyana teu sieun kitu bae sih sabenerna mah nyana nyeun gerakan teroris nyana sieun sabenerna mah terhadap gerakan-gerakan Islam eta teh lain sambarangan lamun teh sieun nyana moal nyeun gerakan antepkeun ka karakos kitu ieu antepkeun ka karakos kitu ieu ternyata nyeleket bae ulah di luarin Amerika di jero Amerika sorangan loba nu asup Islam ulah di luarin Inggris di Inggris sorangan loba nu asup Islam ulin atuh ka Inggris ulah ka Citra mah lulu eta si David asup Islam teh lamun henteu aya nu dakwah moal bisa lediday asup Islam teh lamun teu gara-gara aya nu dakwah jam moal asup Islam nyana panglima Inggris asup Islam lamun nu dakwah jam moal bisa seorang ekonom Amerika anu pernah berguru di Turki lamun eueuh guruna moal asup Islam ternyata nyana hareudang sia jasa aing geus nyieun ulah perpolitikan jeung perekonomian ala Yahudi di berbagai negara disebarkan ke berbagai negara ternyata kecolongan di jero Amerika sorangan ribuan nu asup Islam di jero Inggris sorangan ribuan nu asup Islam sampai dipersulit di 4 negara mah Amerika, Inggris, Prancis jeung Jerman sulit deuk ngembangkeun agama deuk ngalaksanakeun agama nyieun masjid sulit make jilbab sulit deuk
naon gitu memperlihatkan syiar Islam di 4 negara eta sangat sulit sekali, tapi lain cicing ternyata terus baik. Kunaon eta teu ngantep Allah teu ngantep makin menjadi-jadi aya SMS kuari makin menjadi-jadi dakwah melalui SMS. Di Amerika mah dakwah geus melalui SMS-an, make HP tak tak tak, make laptop tak tak tak, geus make naon kitu ngaranna geus berbagai alat digunakan kos kitu. Di Indonesia mah lantaran anyar boga HP-na, boga BlackBerry-na, atuh lain pake dakwah, make neuleuan susu malulu teh. Lain masyarakat aja DPR lagi kos kitu kanyahoan pan PKS tiapan kanyahoan kos kitu aya gambar kos kituan pan. Oh, atuh nyawan sih aja ngaing mah sebenarnya mah. Tegantep Allah teh berarti naon nyaah jasa rahmatan lil alamin didatangkan ku Gusti Allah. Pertama, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ka Kangjeng Nabi. Nomor kedua, indama bu'istu basyiran wa nadhira. Kaula diutus basyiran ngabubungah ka manusia surga, wa nadhiran nyingsieunan ka manusia neraka. Allah nyieun syariat. Oh, gerak laksanakeun syariat. Ku Rasul dicarita-caritakeun. Sangkilang kuari dicaci dimaki. Kurang Perancis, kurang Amerika, ulah gimbir, biasa bae. Urang marah mah marah bae. Siap perang sote jeung Amerika lantaran ulahnyana. Siap perang sote jeung Perancis lantaran ulahnyana. Moal kudu sieun saeutik-eutik acan. Paek surga urang mah ngabelaan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah sieun-sieun jeung ke paek kuari paek. Je. Lamun kurang dipikir ieu mah ngabela Kangjeng Nabi, ieu mah paek oge. Syahid ieu mah lantaran sabilillah. Di lembur urang mah aya nu ngabelaan itil bae. Ya Allah, bandingkeun tah awak urang. Sia ngabelaan nu kitu bae kudu bodar. Atuh aing mah ngabelaan Kangjeng Nabi gelo. Kudu kitu ieu mah kudu gua masih kunaon masih perang bae jeung Amerika ceuk nanti sararieun jasa. Heuy. Atuh kunaon ngageter-geter aing mah besi pae. Tatangga sia kamari nginum racun gede hutang tah teu sieun pae. Heuh nya atuh. Bangkitkan semangat juang sia, ruhul jihad sia. Lamun bener-bener jeung Yahudi, mun bener-bener jeung kafir, ulah sieun. Pae syahid surga, dekir hadeui neangan surga. Dekir hadeui neangan surga daripada hirup panjang umur engke ngrebek ka neraka mending pendek umur langsung ngalengka ka surga. Ya Allah ya Rabbi ku sieun-sieun teuing lamun bener jeung nyana ngan siap mah siap bae tetep ulah waka diasah. Encan pugu bulena can anu ka dieu. Kade mungsang mangsing bule eueuh aya anak urang diketrok bae deui. Ulah. Tenang we heulanan. Tenang siapa siap bae heulanan. Ngan ujung-ujung namapan urang ngadoa ka Gusti Allah. Para wali mah ngadoa Gusti abdi cinta jasa ka Gusti, cinta jasa ka Rasul Gusti dicaci maki ku urang luar negeri, tapi pan eueuh nu nyaci makina andai kata aya persekongkolanana abdi ge jeung moal cicingeun, tapi pan eueuh malah kadeleuna jeung kadengena ku urang sieunun diancam ku berbagai negara termasuk Indonesia, ngancam ke Perancis jeung Amerika. Jangan coba-coba di Indonesia, tapi nu ngancamna ulama. Ieu teh kadenge suara-suara melalui satelit berbagai negara, ulama na teh didengekeun ku Amerika teh ternyata paling loba di Indonesia. Emang pinter ngomong doang di Indonesia mah. Ngan ku ngomongna ge geus sieun Amerika mah tak tutup. Berbagai kantor-kantor Amerika tutup di Indonesia. Naon eta? Suara unggar lembur kiai ngararomo. Lamun geus kiai ngaromong kabeh satu suara, Islam mah hati-hati. Ketika berangkat perang tidak mau tahu Muhammadiyah, Ahli Sunnah wal Jamaah, Persis dan lain sebagainya. Ieu mah ngaganyang bule. Geus ganyang bae geus satu suara. Bahayana kos kitu ta Islam. Ieu teh lain lalagan make satelit di Indonesia. Ternyata kiai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten ngararomong kabeh. Wah, caknya lain syaratan ieu mah ieu. Bahaya, mentak tutupnya nah. Tuh, ini emang kumaha gitu.
masakanana panjang umur neraka maning pendek umur surga gitu bae geus ulah hese-hese mun nu kolotna teu perang ge supaya atuh maning perang teu jana geus bau kuburan jana mah geus ya Allah maning tingkatkeun ruhul jihadna geus kos kitu betah moal eureun-eureun terus bae ngan ketika ngadoa Gusti ieu teh deuk perang jeung sahaja eueuh musuhna kakarak ge cetas-cetus jauh abdi nyanggakeun ka Gusti abdi nu Gusti amarah abdi ge ti Gusti giroh abdi ge ti Gusti nyanggakeun Rasul teh nu Gusti mangga tamah nyanggakeun ternyata setel filmna di Amerika bolah gedung filmna teu kacaritakeun sabaraha ratus rupiahna ulah lalawara begitu di setel di Perancis oyang teteh gedung filmna kalaluar kabeh gan lain lalagaan emang Kangjeng Nabi kumaha ketika seseorang Yahudi naik ka kubah Kangjeng Nabi panempel di kubahna teu bisa diturunkeun teu bisa sanu nurunkeun orang Arab teu bisa datang ka modar di luhur kubah Kangjeng Nabi nu kamari ieu umroh neuleuh aya dadung gede kula nanyakeun eta dadung urut naon begitu ditanyakeun aya urang Yahudi deuk ngarusak makom Kangjeng Nabi kubahna heula ternyata nempel kos cak-cak bae kitu kunaon teh diturunkeun ku urang Arab teu bisa urang Arab geus upaya nu mantak aya dadung teh diturunkeun teu bisa urang Arab seakan-akan kos aya setrum bae deuk kadinya teh teu bisa deuk kadinya teu bisa datang ka geheng di luhureun ulah dicoba-coba Kangjeng Nabi geus urang kuari mah marah bae amarah bae deuk perang jeung saja bulena ge eueuh serahkeun ka Gusti Allah Gusti nyanggakeun abdi marah namangan atuh deuk perang jeung sa mangga abdi nu Gusti amarah ti Gusti giroh abdi ti Gusti Kangjeng Nabi ge diutus ku Gusti abdi jauh deuk ngalawan musuhna nyanggakeun ka Gusti ku Gusti langsung kuari keur dituntut bintang filmna keur dituntut sutradarana keur dituntut nu meran-meranana jeung sagalana Irak jeung Iran jeung Libya kalau itu tidak dihanguskan kami tidak akan berhenti terus akan mengejar-ngejar bintang film tersebut urang tinggal ngadoakeun bae geus alhamdulillah nu mantak urang timur tengah mah lain lalagaan mantak dimusuhan ke ku Amerika tah boga kekuatan pikiranana boga daya ruhul jihadna geus teu katahan nya nama paeh piru-piru kos kitu tah sebenarnya di Indonesia ge moal eleh ngan jauh doang nyana mah jihad geus kadeuleu ku urang-urang mah perebut 5 ge modal berarti luhuran urang sebenarnya mah encan perang geus daek paeh urang mah ye ulah sembarangan Indonesia ai mah ngagedean hati siapa budak aduh Nailah cek Gusti Allah kul bejakeun ku anjeun Muhammad lahum ka para ahli Mekah nu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu bakal disiksa ku kalau bejakeun heula Muhammad ta eta teh lamun Allah nyaritakeun titah ngabejakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad Kangjeng Nabi titah ngabejakeun ka umatna ahli Mekah teh sambarangan teh bahasa Kangjeng Nabi anu kudu dicaritakeun ka ahli Mekah teh kudu make bahasa anu sesuai jeung karakter ahli Mekah hiji nomor kadua lain sakadar bahasa tapi bahasa anu penuh ke hikmah lain sakadar bahasa-bahasa dilontarkeun ka ahli Mekah lantaran ahli Mekah teh ieu adalah pujangga-pujangga ahli Mekah teh ahli syair ahli Mekah teh akademi anu luar biasa istimewa bahasana geus Kangjeng Nabi titah nyarita ka ahli Mekah make caritaan anu bisa katarima ku ahli Mekah mantak deuk gaduh naon jeung Kangjeng Nabi ketika istimewa bahasa ahli Mekah Kangjeng Nabi nyarita leuwih istimewa tibatan ahli Mekah lamun ahli Mekah nyarita penuh ku majas Kangjeng Nabi leuwih ti majas berikut kinayah-kinayahna istimewa jasa Kangjeng Nabi wah bilagahna luar biasa di samping eta orang Mekah mangan sakadar boga kabilagahan doang tapi Kangjeng Nabi mah ditambah ku hikmah anu sulit diterka ku urang bahasana sebab Kangjeng Nabi mah bahasana lain bahasa biasa menang langsung ti Gusti Allah Subhanahu
wa ta'ala. Muhammad sampaikanlah aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib wala aqulu lakum inni malak. Bejakeun Muhammad kitu. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Bejakeun disampaikan ku Kangjeng wahai ahli-ahli Mekah, la aqulu lakum indi khazainullah. Emang kumaha kitu kok bisa aya bahasa eta kieu? Begitu Kangjeng Nabi dakwah, wa ya ahla Mekah wa ya qaumi, cik Kangjeng Nabi, hai ahli Mekah, wahai kaum-kaum kaula, wahai hamba-hamba Allah. Perhatikan baik-baik cek Kangjeng. Lamun ditanya kamari teh ieu mata nang nyeun saha, pasti jawabna nang Allah. Mun ditanya ceuli nang saha, pasti jawabna nang Allah. Nyaho bahwa eta nang Allah, andai kata dikurangan dedeleuan, dicabut dedengean, saha nu bisa ngembalikeun dedeleuan jeung bisa ngembalikeun dedengan? Moal aya. Tumplekeun pesihir, tumplekeun bangsa tabib, tumplekeun bangsa dokter, kita ngembalikan moal bisa kecuali nu nyeuna. Saha nu nyeuna? Allah. Ku ayeuna sakitu wae dulur-dulur cek Kangjeng Nabi, urang ulah salah mangeran, ulah ka Lata, Manat jeung Uzza, ulah ka patung-patung jeung ka batu-batu, ulah ka manusa-manusa. Hiji nu kudu disembah mah Allah, alladzi khalaqas samawati wal. Eta dakwah Kangjeng Nabi kos kitu. Cak ahli Mekah teh amat. In kunta rasulan minallah fatlub minhu aywasya alaina wa yughniya faqrana. Lamun bener maneh rasul mad, in kunta rasulan minallah, maneh bener diutus ku Allah. Coba atuh ayeuna wa fatlub minhu aywasya alaina wa yughniya faqrana. Coba aywasya aisyana, ye kami dagang tuh lah ditu tani tuh urang ditu bapa lalaki, mun nya maneh rasul Gusti Allah cak sia man. Coba atuh nu dagang kena mararaju, nu tani kena salalubur, nu pakir kena sararuge. Tah mun kos kararitu kakayaanana kami daek percaya ka sia bahwa sia Rasul Allah. Ayo coba. Eta tantangan lain lalagaan teh gos kitu. Kumaha teh? Mat cek Gusti Allah, wahai Muhammad, bejakeunlah aqulu lakum indi khazainullah. Kaula teu ngomong ka anjeun bahwa di kula aya gudang-gudang Allah anu bisa dicokotan jang umat lain, tama urusan-urusan Allah kitu bejakeun. In attabi'u illa ma yuha ilai. Bejakeun teu aya deui kaula mah hanya nuturkeun naon nu diwahyukeun ku Gusti Allah. Bejakeun kitu, urusan eta mah urusan Gusti Allah kitu, lain urusan anjeun. Teu bisa atuh langsung nyugihkeun jelema susah. Teu bisa kitu bejakeun, nu dagang haju mararaju. Teu bisa kitu nu tararanya adu salalumur araruntung. Eta mah urusan pangeran. Anjeun mah illa in attabi'u illa ma yuha ilayya. Kula mah kitu nuturkeun naon nu diwahyukeun bae, nyampaikeun bahwa kula Rasulullah, bahwa Allah pangeran, anjeun kudu iman ka Allah jeung ka Rasulullah. Kitu bae kitu. Dijebian ku urang, sakitu doang. Geus satu itu bisa kos kitu mah kieu bade. Nomor kedua ya. Kami ye minta ye ka anjeun. Minta naon cek Kangjeng Nabi? Coba akhbirna. Bejakeun coba ka kami kabehan bi masalihina wa madarina il mustaqbal hatta nasta'idda litasil masalih wa daf'il madar. Lamun bener maneh sebagai utusan Allah, bejakeun coba kamaslahatan jeung kamadaratan. Andai kata engke bakal panas sabara bulan, geus kami siap-siap cai. Andai kata bakal hujan gede, atuh kami siap penampungan jeung bakal ngocor-ngocorkeunana, ngamalirkeunana. Andai kata bakal aya angin di daerah dia, atuh kami bakal nyilip ka daerah nu angin. Andai kata di daerah dia, daerah mana bakal aya gempa, atuh kami bakal nyilip. Tah mun nya maneh utusan Allah, coba bejakeun nu gaib atuh ka kami. Ulangan rasul we teh nya anu gaib kumaha sih?
bejakeun mad ka umat ulah gimbir bejakeun wala a'lamul ghaib kami mah teu nyaho urusan nu gaib mah urusan pangeran kula mah hanya nyampaikeun in attabi'u illa ma yuha ilai kecuali nyampaikeun wahyu ka aranjeun kabeh urusan nu gaib mah urusan panas sabara bulan urusan hujan iraha urusan gempa urusan angin dan lain sebagainya eta mah urusan nu maha kawasa kula mah ngan sakadar ngabejakeun bahwa kula utusan Allah bejakeun mah rendah jasa Kanjeng Nabi dititah ngabejakeun berarti titah tawadu ieu teh lain Kanjeng Nabi hajuh henteu nyaho lain andai kata Kanjeng Nabi minta ka Gusti Allah dibere jar Rasulullah tapi Kanjeng Nabi ieu tawadu bahasana jangan dia jang tuturkeuneun di tahun 2012 ulah sogol-sogol teuing jadi kiai sing tawadu ulah ju kiai waduh ceknya aing lain kiai meureun ye sabelah 100 sabelah ieu 100 ayo sia dek ngadu naon jeung aing teh pan geus ngadahar pelor di Cisoka teh nyaos ya je ayo ulah kos kitu ngomong sing rendah bae mun aya naon-naon teu nyaho bae si mantak naon moal kurang jeung moal ngurangan kamulyaan jelema ku bahasa teu nyaho lamun ku Allah diangkat kamulyaan anak mulia bae Gus Dur teh lamun tampil teu make kopiah Gus Dur teh mun tampil make bajuna sakieu bae keur make rapi mah rapi mah keur carita apa ngurangan ka kiaian aja henteu sebab kiai mah lain terletak dina pakaian mah bisa dibeli di toko hayang jadi kiai beli jubah beli sorban beli udang-udang weh jadi kiai gadungan ai hatena lain kiai mah tetep bae rusak bae tapi asli urang kiai open cup ulah make kopiah ulah make jubah make celana biasa bae tapi urang jiwana bener-bener kiai cak Allah kiaina moal laas ku sebab kos kitu sebab jana geus datang ka jati diri ka kiaian urang teh ieu jadi kiai tapi teu nyaho dunia kiai teh kumaha teu nyaho sehingga duit pamarentah dirau bae blor ka kiai teh eta kiai teu nyaho bahwa dirinya diangkat jadi kiai goblok bitolol teh kiai teh teu nyaho nya teh kudu dikiaikeun ku Gusti Allah ngan nya teu nyaho sugan teh mah jadi kiai lain kos kieu lain kos kitu goreng kieu ambualaya jualan kiai wah iya ya kiai aya jelema jadi lurah teu nyaho kudu kumaha jadi lurah atuh blon di blon-blon ke masyarakat lurah Paul kos kitu kapan tah jelema ku ari jadi bupati teu nyaho kepagawean jadi bupati atuh masyarakat demo tak iya teh urang kudu nyaho ieu ariful akdar ketahuilah kadar diri masing-masing nah urang teh dijadikeun kiai aji atuh bab kakiaian ieu teh aya syarat jadi kiai teh aya kabatalan jadi kiai teh tah ulah seungseurikeun manusa lamun manusa bae geus seungseurikeun komo Gusti Allah lamun urang geus datang kana jati diri kakiaian teu kudu make sorban teu kudu make jubah teu kudu make mualaas ngariung yuk mung lah kunaon jubah aing biasa make jubah kiai eta semi teman nu kos kitu semi tah mah tuh kudu make jubah bae semi tah mah kiai atuh kiai mah batin anu ya Allah ya ilahi ya Allah ya ilahi ya Allah ya ilahi lain lurak lirik ira ieu teh pan can aya deui bae kamari geus turun kok yen can nuhun proposal nu ieu aduh angel amat katulun nya kiai kos kitu ge teh mah preman kos kitu mah ngaranna tah mah kiai preman nah nu mentek Kanjeng Nabi dititah ku Gusti Allah bahasana bejakeun la aqulu lakum indi khazainullah tawadu bejakeun deui la aqulu lakum illa aqula a'lamul ghaib kula mah teu nyaho urusan gaib teman mah gaib nu nyahona kula ma in attabi'u illa ma yuha ngan sakadar nyampekeun nu diwahyukeun hungkul katilu cek ahli-ahli Mekah kapirin mad coba atuh menyak maneh Rasul mah sing tegep hirup maneh aya gitu kunaon manya Rasul kos kitu tan tuh mali hadzal Rasul yaqulu ta'am wa yamshi fil aswaq wa yatazawwaju nisa manya
aya utusan Allah barang dahar segala nginum manya Rasul Allah segala ka pasar balaja maknya Rasul Allah segala kawin teu percaya ieu mah teu percaya ieu mah manya Rasul kos kitu dahar sarua jeung kami nginum sarua jeung kami ka pasar segala aju kawin malah lobaan maneh manya Rasul kos kitu jawab Muhammad sing DPDP cek Gusti Allah wala aqulu lakum inni malak wa ya Mekah atuh kaulama nu mantak dahar nginum jeung kawin geja kaulama lain malaikat tan kaulama basarun manusia biasa ngan sanajan loba bedana tetep kaulama manusia anak manusia tuh biasa waya dahar waya nginum waya sare waya kawin jima tuh jima bedakeun kurang lain malaikat geus tawadu jasa Kangjeng Nabi naon pertanyaan kafir teh dijawab dengan rendah hati ku Kangjeng Nabi hiji bejakeun la aqulu lakum indi khazainullah mun maneh hayang salalubur mun maneh hayang araruntung mun maneh hayang sararugi eta mah urusanana lain kula lantaran kula mah teu boga gudang rizki da nu boga gudang mah Gusti Allah kula mah hanya nyampaikeun naon nu diwahyukeun ku kula. Nomor kadua na coba lamun anjeun Muhammad memang bener-bener Rasul mah atuh bejakeun andai kata aya kamadaratan jeung aya kamaslahatan abeh kami ngeunaheun mun geus dibejakeun mah bakal aya angin di dieu kami nyilip bakal aya gempa di dieu kami nyilip bakal aya naon me panas kami atuh geus siap-siap ih cek Kangjeng Nabi wala alamul ghaib kaula mah teh nyaho urusan gaib nu nyaho kana urusan gaib nu maha gaib ih kaulama in attabi'u ila mayuha ilayya ih kaulama ngan sakadar nyampekeun naon nu diwahyukeun ka kaula Muhammad mun ge mun nya ge maneh Rasul atuh ulah dahar ulah nginum ulah lelempangan ka pasar jeung ulah kawin bejakeun Muhammad jawab ku anjeun wala aqulu lakum inni malak ja kaulama teu ngabejakeun ka anjeun malaikat ulama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib lahir di Mekah manusia biasa atuh lantaran manusia biasa atuh kula moal aya dahar-dahar waya nginum-nginum waya sare-sare waya jima-jima kaula jeung pamajikan lantaran lain malaikat janu teu dahar teu nginum teu jima teu sare mah eta mah malaikat kuring mah lain malaikat manusia biasa jadi jawabanana penuh ketawaduan ngan sakadar hiji in attabi'u illa ma yuha ilai kul bejakeun Muhammad ka para ahli Mekah hal yastawil a'ma wal basir moal akur nu buta jeung nu neuleu moal akur kafir jeung mukmin moal akur jelema nu dibere pituduh jeung nu ditutupan pituduhna afala tatafakkarun apakah anjeun teu malalekir pikir atuh coba nu kafir jeung nu mukmin teu akur tempatna ge bakal beda kalakuan di dunia na ge beda engke di akhirat ge tempatna beda mukmin mah bakalna asup kana basyiron surga kafir mah asup kana naziron neraka geus hal yastawil ama wal basir apakah beda anu buta jeung nu moal akur teu akur nu buta jeung nu neuleu moal akur kafir jeung mukmin sok geura pikir ku anjeun eta mah terserah bae wahai ahli Mekah ari anjeun mikir hayang ka surga atuh meureun ku Allah dibere hidayah kula mangan sakadar nyampekeun naon nu diwahyukeun ku Gusti Allah tak urang ge ngeunaheun jasa tamun dakwah kos kitu tak kiai-kiai ngeunaheun dulur ieu mangan sakadar ngabejakeun doang kula mah lainna naon lamun geus disob zakat wayahna kudu ngazakat ngan ngazakatna ulang ya ngan nu eueun waya di panggung bae cek nu sugih hareudang mah ngadengeuna hareudang ya ngadengeuna terus dek impak ka fakir miskin ulah hese cek gana teh kaluarkeun ganjaranna gede ngan sisipkeun setengahna mah ieu yang nu di panggung total hareudang tah ngadenge kos itu tah hareudang bo ieu mun kapal mah sajam geus datang ka mana meureun ceknya aju kapal mah tiketna ge mahal atuh ieu ge geus sajam ceknya teh atuh sing mikir bae tolol teh si bae eta hareudang geus eta ulah kos kitu bejakeun sing rendah hati bejakeun apa ayana naon kalam Allah di nu diterjemahkeun ku Kangjeng Nabi
anu diterjemahkan deui ku para mujtahid sampaikeun ku ari ka umat urusan wudu, urusan salat, urusan riba, urusan haram halal, adapun nyana mencernana eta geus dibere bagian ku Gusti Allah, kabelah dituna memahamna geus dibere bagian ku Gusti Allah, ngalaksanakeunna ge geus dibere bagian ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ku ari Muhammad kumaha lamun aya mukmin ngan maksiat geus iman pangeran teh Allah geus iman bahwa Muhammad anjeun teh eta adalah utusan kaula, cuman tetep bae tita eureun ngiriditna terus bae ngiridit, tita eureun bangna terus bae, tita eureun main cimplongna terus bae, tita eureun mabokna terus bae. Tah eta kudu kumaha mun tadi mah kafir ku ari mah mukmin ngan maksiat. Wa anzir bihi wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warwal Imam Ahmad bin Hanbal lan ngariwayatkeun sapa Imam Ahmad bin Hanbal an Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu muganilar bendu safa Allah anhuma saking karana Ibnu lan Abbas qala hale ngucap ya Ibnu Abbas raaitu Rasulullah ningali ingsun ingkang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ispan nahar ing dalem pertengahan awan asatur kang kusut akbaratur kang koromot wa ma'hum qarurah lan ikut tetep semerta de kangjeng Rasulullah utawi botol fiha kang ikut tetep ing dalam qarurah damun utai getih yatbahu kang nganuti ya tetep bahu kang niti-niti kangjeng Rasulullah ing dam minal ardi saking bumi wayal tekituhu tegese mulungan anjupu ya kangjeng Rasulhu ing dam piha ing dalam ardi. Fakultu maka ngucap insun ya Rasulullah hai kangjeng Rasulullah mahadza uti apa suwiji-wiji iku ikilah ikidam. Faqala maka ngucap Rasulullah hadza damul Husain wa ashabu tawi ikilah ikidam iku getih Sayyidah Husain wa ashabu lan pirang-pirang sahabat tes Husain. Lam azal al takitu ora gingsir insun iku anjupu insun hu ing daminal ardi saking bumi mundul yaum bit saking dina iki. Qala Ammar ibnu Yasar fahfazna dzalik ucap sabagi Ammar kang putang Yasar maka hafal insun sada zalikal yaum maka ngaraksa insun sadaya ing mangkono dina pawajadnal Husain maka nemu insun sadaya ing Husain qad kutila zalikal yaum teman-teman den bunuh ya Husain dalam mangkono dina ing dalam mangkono dina. Urang lamun nyaritakeun masalah Sayyidina Husain peperangan jeung Yazid anu diawali ku peperangan Sayyidina Ali jeung Muawiyah. Sayyidina Ali gaduh putra Sayyidina Husain, lamun Sayyidina Muawiyah sahabat kangjeng Nabi gaduh putra Yazid. Ketika Muawiyah menjabat sebagai gubernur di Madinah, maka gejolak manusia luar biasa. Menurut Sayyidina Ali, ieu Muawiyah teu beres, teu akur jeung aturan kangjeng Rasul. Maka Muawiyah Sayyidina Ali langsung hijrah meneruskan kegubernuranana ialah di Irak. Ketika gancang caritana Muawiyah Sayyidina Ali maot terus dijabat gubernur ku Muawiyah. Dendam mun cara dendam mah Sayyidina Husain lain dendam nanaon aturan-aturan Islam na geus coplok. Kita mantak sulit jaritakeun peperangan di zaman harita lantaran ieu teh sababaraha masalah nu mantak kiai carang ngabejakeun peperangan ieu. Naon sababna? Lantaran Sayyidina Muawiyah eta kapan sahabat, tapi kunaon eta sahabat ge geus teu akur jeung aturan Kangjeng Nabi. Nah, ieulah
atuk terus baik kabatilan mah terus baik lantaran naon tan nu mantakos kitu Allah hendak ningalikeun jeung nembongkeun Sayyidina Husain kaistimewaanna sebagai putra daripada Sayyidina Ali cucu Kangjeng Nabi kibaran bendera Sayyidina Husain adalah berarti kibaran bendera Kangjeng Nabi moal kanyahoan istimewana dakwah Sayyidina Husain lamun musuhna Lijian ku Gusti Allah musuhna Muawiyah. Sanggesa Muawiyah sangat brutal. Boga anak Yazid teh embung dipilih. Jadi gubernur teh embung dipilih, hayang langsung jadi gubernur bae. Tidak ada pemilihan gubernur, cek Yazid. Beat langsung. Siapa yang tidak beat atas pangkat gubernur saya setelah ayah saya wafat, boloh orang tersebut. Jadi orang lamun nyaritakeun kos kitu teh inggis jasa. Nu mentek kiai teu wani nyarita. Ieu mah urang keur ngaji bae. Ulah dibejakeun ka sesang ke bejakeun deui. Geus kumaha atuh jang geus kos kitu atuh. Mentek sulit. Mana kesulitanana? Kapan Muawiyah mah sahabat pernah bareng perang jeung Kangjeng Nabi. Tapi kok sahabat ge kapan cak tadi ge ashabikan nujum bi ayyihim iqtadaitum cak Kangjeng Nabi. Sahabat kaula lir teu beda jeung bintang gemerlapan di atas langit. Bi ayyihim iqtadaitum ka sahabat nu mana bae mana maneh nuturkeun bakal menang pituduh. Tapi ternyata Sayyidina Muawiyah hampir kaluar. Tah sahabat teh teu bisa ngomong ku kumaha. Antep sebab lain jelema leutik Muawiyah teh Quran aya di nyana, hadis aya di nyana. Aya perbedaan berarti ieu ijtihad peranglah Muawiyah jeung Sayyidina Ali. Tah tidinya Sayyidina Ali langsung ieu mah keur carita singkatna bae. Perangna mah biasa, barali maot Sayyidina Ali. Ku mata-mata Sayyidina Muawiyah. Pedang Sayyidina Ali. Jadi lain keur perang. Sayyidina Ali mana keur salat ditubas ieu nah tak keur salat. Dumantak lamun urang ka kaditu ka Kufah aya masjid Sayyidina Ali, aya bumi Sayyidina Ali. Seorang raja baheula mah gubernur teh raja eta imahna ge lah lamun urang ningali sedih ulah mah hiji kamarna ge 1,5 meter ka 2 meter. Kamar raja eta. Ningali gitu tempat tamu teh paling mahi genepan, ruang tamu teh paling mahi genepan. Di ahli sorga ieu gubernur raja baheula mah di Kupah teh raja membawahi Irak ngan cicingna di Kupah masyaallah. Ruang tengahna leutik jasa, kamar dapurna masyaallah. Asup urang ka imah masjid Sayyidina Ali dijaga ketat di ditu teh urang hayang ka mimbar Sayyidina Ali urut Sayyidina Ali di dinya kitu nyaritakeun urusan pedangna teh pangyabutkeun keur waktu salat teh dijaga ketat lantaran rame nu ziarahna. Urang hayang ka mimbar Sayyidina Ali teh hese geus cukuplah istilah bae urang ka mimbar lantaran beusi di dinya teh jelema atuh ratusan teu eureun-eureun nu zarahna sekedar neuleuh bae urang ka mimbar Sayyidina Ali. Masya Allah masjid nang geus digedean kuarim. Wah luar biasa gedena, nampung ribuan manusia. Di mimbar Sayyidina Ali belah dieuna aya urut Kangjeng Nabi Ibrahim turun. Kangjeng Nabi Ibrahim salat kitu tah. Pas lurus mimbar lempeng tah tidinya teh aya patilasan Kangjeng Nabi Ibrahim salat, urang salat gedenya. Belah dituna, belah ditu aya urut gagantung. Aya urut ngisos Sayyidina Ali di ditu. Taetalah cerita masjid Sayyidina Ali. Kan Sayyidina Ali teh seorang gubernur, tapi sakitu kaayana di bawah sederhana. Tapi diabadikeun bangunanna datang ka kuari lantaran Imam Ali dianggap imam Syiah ku para penganut Syiah. Kuburanana masyaallah ribuan manusia hese nyaritakeunana unggal poe jubel di kuburan Sayyidina Ali. Eueuh nu wanian tanggah ka kuburan Sayyidina kabeh tungkul. Ti lawangna keneh geus kieu bae ka Imam Ali mah tungkul. Terus kikiran hormat jasa lewat ka karak bisa tanggah deui. Wah,
pohara jasa kuburan Sayyidina Ali mah ngan urang neulena lalikat we lantaran careurik diletakan kuburan teh ku Syiah. Ieu cerita Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Husain melanjutkan qasdu dendam kapan? Yazid putra daripada Muawiyah embung dipilih hayang langsung beat harus diaku bahwa saya ini adalah keturunan Muawiyah, putra daripada Muawiyah, langsung angkat jadi gubernur. Siapa orang yang tidak mau beat, pegal lehernya. Bejakeun masyarakat batu kabeh sapira masyarakat kabeh beat ka Yazid. Kemudian atuh Sayyidina Husain di Madinah teh bingung lain masalah embung beat ku Yazid nah tapi ieu aturan-aturan Al-Qur'an geus dikamanakeun ieu. Hiji nu sangat menonjol ieu usur dilaksanakeun. Pajak dilaksanakeun. Sayyidina Husain menentang tentang perpajakan. Oh, tidak Quran cek Sayyidina Husain. Saya ini adalah cucu daripada Kangjeng Rasul. Kalau membiarkan kebatilan, berarti saya ridho terhadap batil. Anti kulama beat terhadap Sayyidina Husain lantaran aturan Al-Qur'an anu teu dipake ku Yazid. Dibuju ku Marwah. Tetap teu bisa. Sedangkan keputusanana andai kata orang yang tidak mau beat terhadap Yazid, penggal batang leherna. Sayyidina Husain ieu daripada engke dipenggal maka dinasehatilah cobalah berangkat di Madinah ieu ulah aya di Madinah coba ka mana akhirna manehanana munajat ka Gusti Allah berangkatlah ka Mekah menghindar ti Yazid datang ke Mekah terus aya deui titah datang ka seorang anu deukeut ka Kangjeng Nabi mentalah nasihat engke di Mekah lantaran bakal dikejar terus anjeun maku Yazid sebab naon nu matak dikejar dianggap anjeun teh dendam kesumat terhadap bapana sebab Husain adalah putra daripada Ali adalah peperangan jeung Muawiyah boga anak adalah Yazid dianggap dendam soal tahta padahal eueuh saeutik-eutik acan Sayyidina Husain mah Quran dikamanakeun ku sia kos gitulah keberadaan perang teh. Nah, ieu mah keur carita awal lah saeutik bae kae kukula bakal disimpulkeun peperanganana. Asal panjang umur bae nu karolot teh. Ieu mah lantaran saeutik-saeutik pan dina kitab ieu mah hadisna trek kae disimpulkeun ti awal berangkat peperangan Karbala teh kunaon eta. Nah, ieu mah keur nyaritakeun Kangjeng Nabi mantak saeutik-saeutik. Di masa Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ku Ibnu Abbas radhiyallahu anhu magol kuring cek Ibnu Abbas pernah ningali Kangjeng Rasulullah tengah poe ereng-erengan dalam kaayaan kusut pisan rambutna rada koromod kadeuleuna beungeutna lain koromod kunaon berarti aya satu pemikiran kadele kusut beungeutna teh sebab aya pemikiran ta eta teh katingali tingkah Kangjeng Nabi kitu luar biasa kaget sim kuring teh neuleuh Kangjeng bari Kangjeng teh ma'ahu qarurah mawa botol piha di jero botol teh aya getih menang ti mana getih menang tina taneuh nu nyak celaka aya getih dina taneuh cokot ku Kangjeng Nabi diasupkeun ka botol aya getih cokot cek sim kuring ya Rasulullah mah za aya teh getih naon jadi Kangjeng mah geus dibere nyaho incuna bakal dibunuh teh geus tah cek Kangjeng Nabi hadza damul Husain wa ashabu ieu getih incu kula Sayyidina Husain encan perang encan ieu zaman Kangjeng Nabi pan perang Kangjeng Nabi mah sabada Sayyidina Ali tak kakarak Sayyidina Husain perang Sayyidina Husain mah jadi Kangjeng Nabi geus dibere gambaran ku Gusti Allah seperti eta incuna bakal terbunuh nah cek Kangjeng Nabi teh hadza damul Husain wa ashabu ieu getih incu kula nu ngaran Husain jeung para sahabatna sim kuring eureun terus bae mulungan ieu getih lantaran ieu getih incu kula nu mantak cek Amar kaula terus bae menjaga
dina poe eta teh aya nyaho coba ieu kayaan Kangjeng Rasul geus maot kemudian Sayyidina Ali geus maot terjadilah perang Sayyidina Husain ternyata bener terbunuh bukti jasa Kangjeng Nabi baheula Masya Allah luar biasa geus dibere Kangjeng Nabi nu mantak Sayyidina Husain emang kageteun gitu perang atuh henteu lantaran pidauh akina Kangjeng Nabi geus aya di otak kabeh ketika Sayyidina Husain berangkat menuju Mekah wasiatkan Sayyidina Husain kula bakal ke Mekah di Mekah bakal ke Irak memperjuangkan Al-Quranul Karim melanjutkan laku lampah aki kula melanjutkan bapak kula Ali cek Sayyidina Husain lantaran ia gubernur teh moal beres ajen kukumaga mun teh di perangan ngan kula bakal dibunuh pembunuhna geus dibejakeun ngaranna peperanganna geus dibejakeun daerahna geus dibejakeun bakal terbunuh kula di Karbala hulu kula bakal hiji bakal dibawa ke Mesir awak kula bakal aya di Karbala eta nya geus dibejaan ku Kangjeng Nabi matak teh ginggir saya tingkat-tingkacan geus dibere dideuleukeun Lauhil Mahfuz matak teh aneh urang ku ari anu aneh mah beuk Sayyidina Husain make peperangan segala rupa endahan kitu nyana nu perang nah teu aya naon coba eta Masya Allah geus dibeja wasiatnya nah kayak kukula bakal dicaritakeun wasiat-wasiatna ke timimiti bab hese perang Sayyidina Husain mah hese jasa perang Karbala disebutna nah ieulah ala kadar caritaan Kangjeng Nabi mah jeclok bae ieu hadis Kangjeng Nabi ieu nyaritakeun ieu jadi henteu ti awal datang ka akhir teh pan urang mah hayangna kos film ya gitu kos bisi buta dari dua hantu atau si pitung anak Betawi woi tah hayang kos kitu urang mah tah engke tenang we heula nan tenang geus aya kabeh wasiat-wasiat Sayyidina Husain ngan hese jasa kitabna hese engke dicokot tina kitab Bukhari seetik ke dicokot deui kita Tajul Jami seetik tahun-tahun aya di dinya kitab-kitab hadis we ke ditingali deui dina Sunan Abu Daud seetik ke dirampilkeun kabeh sebab eueuh peperangan Sayyidina Husain nu wanieun ulama sedih jasa Muawiyah sahabat Sayyidina Ali sahabat Masya Allah malah di samping sahabat pan mantu Yazid putra daripada sahabat Sayyidina Husain putra daripada Sayyidina lah geus ulah sok dicaritakeun perang eta mah kiai teh hampir karena ditu bae geus ulah sok dicaritakeun perang eta hesek aing teh bisa Nanti katu kiai datil caritakeun urangna atuh kuari teu ngaji atuh teh nyaho caritaanana ieu mah sakadarnya hobae lah insyaallah ke kukula didongengkeun sakadarnya hobae sebab ieu lamun teu nyaho hazanah Islam tentang peperangan Karbala atuh ke urang makin kali itu makin teu nyaho makin kali itu makin teu nyaho nah ieu mah dicaritakeun sote lain deuk mendiskreditkan teu meunang memojokkan Sayyidina Muawiyah teu meunang memojokkan Yazid teu meunang ngunggulkeun Sayyidina Husain akibatna memojokkan Yazid dan Muawiyah jadilah kaditu nyana teh kelompok anu etis teu bagus pesimis lamun terlalu ngagungkeun Sayyidina Ali jeung Sayyidina Husain jadilah Syiah anti sahabat lain tak bakal kanyawan kurang oh Syiah aya ucapan Sayyidina Husain kaula geus nyaho bakal kula terbunuh wasyiatihi cak nyana kula bakal terbunuh wasyiati jeung golongan kula tah nu mantak aya ngabahasakeun Syiah bahasa Sayyidina Husain kula bakal terbunuh di Karbala wasyiati jeung golongan kula tah nu mantak disiahkeun kuari wah anu nyiahkeun ka Sayyidina Ali ngaimamkeun ka Sayyidina Ali ngaimamkeun ka Sayyidina Husain wah luar biasa jadilah sia ucapan Sayyidina Husain. Nah gitulah ala kadar cerita peperangan sekelumit ieu mah nyaritakeun Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi Kangjeng geus bere gambaran ka Ibnu Abbas matak cek Ibnu Abbas ditenggerkeun ku kula coba begitu tak datang ka pembunuhan Sayyidina Husain cek Sayyidina Abbas Masya Allah sadaqar Rasul maha bener Kangjeng Rasul teu saeutik-eutiknya limpang baheula kula tak kos kitu jeung Kangjeng Rasul ternyata bener terbunuh atuh boro-boro Sayyidina Abbas Sayyidina Husain nage wasiat ketika dek berangkat ke Mekah ketika di Mekah dek berangkat ke Irak nya nanggeus kabejakeun kaula bakal berangkat ke Irak di ditu bakal perang kula bakal terbunuh nu ngabunuhna ngaranna anu hulu kula bakal pegak
bakal diceritakeun ku Sayyidina Husain teh. Nah, kula bakal terbunuh wasiati jeung Syiah kaula. Syiah teh maksudna mah golongan ahli kula. Nah, kos gitulah urang mun nyaritakeun. Jadi kadang-kadang ke lamun urang nyaritakeun soal perang Karbala, akhirnya urang menyudutkan Sayyidina Muawiyah, menyudutkan Sayyidina Yazid, kuari urang ngunggulkeun Sayyidina Ali, ngunggulkeun Sayyidina Husain, akibatnya terlalu mengunggulkan, jadilah Syiah kos Iran. Urang mah biasa-biasa bae mantap kiai kakuburan anage kakuburan Sayyidina Ali. Kuburan Sayyidina kiri itu bae. Di samping ngeuweuhkeun kakuburan Sayyidina Ali, geus karari bae geus mun bisa mah ulah ka Kupah, ulah ka Iran, ulah. Kiai di mana bae ngaulahkeun zarah ka Iran, ulah. Nah dia lantaran urang Iran geus kanyahoan luar biasa ka Sayyidina Husain jeung Sayyidina Ali, akibatna anti Sayyidina Abu Bakar, anti Sayyidina Umar, anti Sayyidina Ali. Anti Sayyidina Sayyidina Utsman, hiji doang Sayyidina Ali. Mantak hampir kabeh kiai di dunia ya, Mesirna, Irakna, Indonesia, nu kadenge ku ceuli kula hampir ngaulahkeun geus ulah sok garah ka Iran. Padahal mah pan silaturahmi pan kaditu Kangjeng Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, ke boga anak ta Sayyidina Husain, Imam Zainul Abidin. Eta pan milu perang jeung Sayyidina Husain, Imam Zainul Abidin, Ja'far Shadiq milu perang. Lain lalagaan mantak ahli silaturahmi mah bakal nyaho sebabna tak peperangan teh motif tak kitu eta teh kapan silaturahmi. Nah kos kitu urang teh ngaku bae ka ditu ngan ngaku berlebihan cara Iran mah ulah nu mantak geus bae mendingan ulah ka Iran mahal. Aduh masyaallah. Tapi kula digerakkeun ku Gusti Allah bisa ka Irak, bisa ka Iran. Bisa bangun nempo di Iran lain lalagaan wasiat guru teh salah bener-bener teu salah guys maningan ulah kuari ge kula bisa nyaritakeun ulah ka Iran ulah lantaran naon bahaya kecuali lamun geus teger dadasarna nu moal robah teu nanon kula ge rada ngahanjakalkeun aya sababaraha urang Indonesia nu sekolah di Iran lantaran di dina miskin kemudian sekolahlah di Iran dibiayaan ku pemerintahan Iran. Wah ieu asana ieu ka Indonesia ngembangkeun Syiah hiji urang Tangerang. Mentak ku kula nyana dekat Tangerang geus ngobrol jeung kula saeutik ku kula rada dicolok-colok urusan akidah geus luhur jasa ka Syiahanana. Ye hiji urang Tangerang, dua urang Madura, tilu urang Jakarta tah eta nu araya di Iran teh ya. Ngan saeutik nu sakola mah di Iran, aya nu digawe mah loba ngan nu sakola mah aya 4 urang. Sanagara Iran, urang Indonesia 4-an. Tapi eta nu hanjakalna salah sahijina urang Indonesia. Indonesiana urang Kabupaten Benaun, urang Kecamatan Belaraja. Gusti Allah hareudang asana. Eta masa kadar kikituanan doang atuh kaditu mah urusan Allah Subhanahu wa taala ta ieu urang keur carita masalah perang Karbala ke kukula disusun insyaallah di mana-mana engke ieu ciclok bae ieu ke kukula keur kuari keur neangan di Bukhari ieu di Tajul Jami ieu di wadah sunana budak ke dihiji-hijikeun engke di dinya mah tinggal wallahu alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.